isukan loh ka obeh ah. Aya doana setiap lengkah jadi ibadah, lamun nyaho kena ilmuna. Mun teu nyaho kena ilmuna teh jadi ibadah sote. Leres. Leres. Ngakeul. Osok ngakeul kan dia. Osok ngakeul. Make doa tara. Kumaha atuh? Hah? Bismillah we. Jadi kieu meureun bismillah we. Pan dia cenah bismillah we. Itu bismillah we. Kade doana lain maliki nasi lain gitu. Nya aya doana ibu, lamun keluarga urang hayang soleh, anak urang hayang soleh, salaki urang hayang soleh, mimitian tina kadaharanana tah. Bari ngakeul baca doana. Robbana anjalna munjala mubarakan fa anta khairul munjilin. Doa ngakeul tah. Robbana anjalna munjala mubarakan fa anta khairul munjilin. Tamahan kuasa urang Gusti lamun ieu kejo di dahar ku salaki abdi masih jauh balik para rezeki jeung tunggul pangeubeun catang pamuntangan hasil pamaksudana osok kitu. Parah. Gusti lamun ieu kejo di dahar ku anak abdi masing hampang dirita kana ibadah masing otakna pinter masing darajatna sabik leuwih ti nu bapana osok kitu. Parah keneh. Kumaha wae atuh? Bari ngakeul teh nyarekan salakinya. Dasar bapak sih akan itu ka warung nganyonyok teri gibri ka ditu. Hei sholawatan setiap remeh teh jadi barokah. Ahabuli min kuliman fa aksaro Allah hubiniko datil mijan hubiniko ya Rasulullah. Cek ibu bari ngakeul soleh ka ibu tah. Tema ku budak urang, uih ngaos saur budak urang dina Lopanto tanakol tupi asla bi arbabi sudadi kadasam supi abro jihad tanakolu Allah duaan ta soleh indungna soleh anakna soleh tinggal saha tema ku apana tong eleh balik ngantor di kebon nakarak begang nalong panto beteng dibuka ke dahareudang bari ngageberan beteungna ceuk bapana ngahiliwir angin bijil tina tungir bejus aduh aing mah indungna soleh anakna soleh bapana mejus wae kudu kabeh soleh karek bayi ti jannat ke rumah ku adalah surgaku lamun kabeh pada soleh tah ieu tah iman ilmu amal teh kudu sinkron antara iman ilmuna jeung amal lamun teu sinkron lam yacreug gua lam yabres teu ecreug jeung teu salat keto teh jeung ilmuna ecreug moal pamaya mah be goreng men yamalu amaluhu madudatun latuk paluk amal teh jeung ilmuna ditolak moal ditarima sok sanajan husu Allahu akbar emang kudu kitunya salat nya leres imam makmum kawas nu heueuh makmumna aya dua jajar ngan kabeh ti mimiti imam tapi keur ka makmumna teu nyaho ilmu salat ecereug moal deur teh di masjid salat bebarengan makmumna dua jajar ketika ruku aya jajaran pangtukangna kopiahna murag gepeluk ceuk anu murag kopiah dina hatena kudu kumaha dewek nyokot kopiah dicokot ku leungeun sieun batal tungtungna sirahna dilelempeng maksudna di mana sujud teh diasupkeun nyaan eta teh burukung wae sup teh sirahna diasupkeun nalika sujud asup si asup eta kopiah ngan hanya ka eta kopiah boleh teh kenapa dibantuan ku leungeun sieun batal teh nyaho teh ilmuna tungtungna eta kopiah disuruduk tepikeun ka ngaliwatan jajaran nu kahiji nyentug dina bujur imam getek dijejek ku imam pus eta kopiah teh asup eta jelema nu dijejek kopiahna teh dijejek sirahna teu abeg da panyate salat teh kudu kitu da bodoh teh ribut mana hana dia ngajejek kana jajaran kahiji apa di dulu bodoh kabeh jajaran kahiji sarua ada amak da panyate salat teh kudu kitu ribut mana dia ngajejek kana jajaran
anu kadua jajaran kadua ge sarua da ku sabodo teu amek dijejek teh dapanya teh salat kitu ngancet jajaran kadua ari urang cenah euy kudu kasaha eueuh dijejekeun tungtungna jajaran kadua ngabring ka haeup imam pada ngajejek aduh eta salat ka ripuh kitunya gara-gara naon tah gara-gara bodoh matak tong jadi jelema bodoh gara wing tanya ke ibu-ibu bu ari ngangetiung wajib wajib tadi bejaan pun ayeuna henteu ceuk saha make tiung wajib wajib nama lain make tiung nutupan orat rek ku tiung heg rek ku karung oge heg nu penting katutupan bisi aya alasan mak kunaon teh tiung ada teboga tiung teu kudu ku tiung teh ku karung sugan ya nu penting katutup ngan aya budak SMA kelas 3an mun teu salah mah bebeja ka indungna teh bu mama geuninganan cenah cek guru di sakola kudu make tiung cenah wajib make tiung teh cenah suka mereka Cianjur rek kasalamat rek meuli tiung rek Joya atawa El Jata ngara kadeuleuna gaya padahal teh nya tuh jeung hulu peda kumaha cek indungna naon cenah make tiung ortodok kampungan teu modern eta buuk mah kadeuleuh atuh cenah make tiung mah cek indungna eta teh cing salah indungna salah budak naon kitu salah indung cek uing mah salah budakna budak lalaki da lamun budak awewe mah heueuh salah itu budak lalaki tapi ketiung kudu sinkron iman ilmu amal betak tolabna tong nunutan bisi salah denge geus pupuh cek uing teh sunat lamun rek salat lamun rek ngaji nyusur heula apa nyusur ngabersihan untuk nya eta teh ku akar kayu siwak sunat tepisan mah eueuh teh mah untuk sorban we sunat eta teh nya gitu ngan ku sabab nunutan tolabna kadangena teh lain nyusur ka nyusu eueuh aruna teh balik ka imah teh nyi cenah akang boga ilmu anyar geuning cek ustad tiap rek salat teh sunat cenah nyusu atuh tiap rek salat teh nyol cek pamajikanna cenah itu paling agama teh saripuh sapoe 5 kali teh beuleuh teh ngledeh urang tanyakeun cenah ka ustadna heueuh cenah ieu teh tanyakeun teh sanes nyusu ibu nyusur oh mun kitu carana mah cenah salaki kuring salah denge heuh salah denge supaya kapokeun cenah urang make cabe lo bisa melan pas poe Jumaah nih cenah ka dieu urang nyeun heula pahala begitu genyol beureun ladak ye jelema mah kana anu dipika beuki mah lain kapok ka kapokna teh aduh cenah haneut hareuy heuy ya Allah kade ya masalah denge teh kitu taya betak disebut tolab teh kitu benernya pan tolab teh 3 huruf to lamba eta teh hatina teh lain tolol liat balik nya to hatina teh torkun lil jahli ninggalkeun kabodohan nu tadina teh nyaho sing jadi nyaho nya ngan ayeuna Pak bahasa Indonesia teh uing mah kurang ngarti loba pabulat pabeulit geura ningali na tulup pisi aya berita anyar keneh geuningan terjadi kecelakaan di Puncak kemudian korban dilarikan ke rumah sakit cek uing geus puh batu teh cilaka geus sina lari meureun mah mana berita geuning korban dilarikan ke rumah sakit berarti ripuhna eta korban sina lari ke rumah sakit aing geus di rumah sakit teh kudu dirawat jalan berarti kudu setung meureun ya Allah ya Rabbi zaman ayeuna paling rawat jalan teh setung lain hayo digarengan ku setung aduh anyar kene euy ti Bandung aya plang dengan hati-hati keluar masuk kendaraan proyek nah salah deui ceuk ieu bahasanya keluar masuk da pengalaman euy masuk dulu baru keluar mah keluar dulu baru masuk lemah teuing ceuk ieu teh zaman ayeuna kudu nyingkron iman ilmu amal iman teh naon teh ku iman tenang aya nini jeung aki-aki sajodo eta teh
si Aki lihat sirah cek kanyaho manehanana cek iman manehanana cek keyakinan manehanana ngadaang bodrek cager hakikat da Allah nyagerkeun nya nitah ka pamajikanna ka sinini cing cenah ini meuli bodrek ka warung ieu duitna 10.000 teu kuat euy cenah dieut teu kadeukeun can duitna tuh cokot duit 10.000 teh asupkeun kana pesakutang da kitu geuning ini breto mah dina kutangna teh pesakan duka tinu ayeuna mah pesakan teu mah hedang sila nya teu teu nariksakeun jadi ka warung meser bodrek ai harga bodrek 500 perak berarti pamulangan sabaraha 8.500 tarima pamulangan anak tarima bodrekna diasupkeun deui kana pesak utang balik nepi ka imah dilikeun ka si Aki ku sabaraha buru-buru cager diteureuy ku si Aki nyaan ari ku yakin mah bau cager ieuteuna teh teu pesare isuk-isuk bari moyan di pipir si Aki olahraga ngangkat-ngangkat senok inget kenapa mulangan ini can mulangkeun cenah pamulangan urut obat teh kamari kumaha pamajikanna da kitu cenah maneh mah ari geus cager mah cenah ingat pamulangan sakitu oge aya keneh cenah kitu kemana-manakeun ieu pesakutang dicokot tina pesakutang begitu dicokot tina pesakutang eta sinini ngagebeg naon sababna duit anu 8.500 teh aya keneh bodrek lagi aya keneh nah naon teu dibikeun ka Aki soalna salah bikeun nu dibikeun teh kancing kutang cager tah aku yakin mah ngalegleg kancing kutang tetap ini lamun kohok tah lain obat cacing diteureuy ya iman ilmu amal teraskeun terapkeun ka murang kali urang sina diajar ikhlas teu leutik naon cenah marka opatna ikhlas naon ari ikhlas teh sanes Bu sang Srido nya pidahay laguna nya ikhlas ridho keun korban merdeka eta sanes ridho aing ngaran ikhlas mah ai ridho mah tarifna anil qalbi bima qasama lo hate ngarasa tenang ku pembagaian Allah tarido al ikhlas mah huwal amalu lillahi wahdah midamal perkara hanya karena Allah eta karena ikhlas was gula ikhlas teh gede jasa tapi tara hayang kasebut gula mah kumaha rasana gula amis geura sok gula hijikeun jeung kopi ditinyu ngaranna cai naon gulana kasebut suga naon eta teh cai kopi gula gitu eta gula gede jasana tapi tara hayang kasebut hijikeun eujeun ketan digodog digoleh-goleh dibungkusan ngaranna wajib ketan gulana kasebut teh suga naon teh wajib ketan gula hijikeun jeung waluh ngaranna kolak waluh gulana kasebut teh suga naon teh kolak waluh gula eta gula gede jasana tapi tara hayang kasebut urang ge hirup kudu kitu loba jasa anu teuing kasebut ke Allah mah moal salah ngerek pahala moal beres kudu kawas urang rek miceun tah hayang ketemu ku batur teh nya gun nguling ka tetangga ibi amang malu hoyong terang abdi bade beol keluar ti WC hoyong ka teh batur teh disuruh keluar WC. Para hadirin, coba lihat hasil karya saya. Kalau kena itu tukang parkir, apa tukang parkir? Tuh di Cianjur tukang parkir, mobil naloba teh sombong teh. Unggal poe gonta ganti, nah teh tak kabur. Dicokot ku batur hije-hije teh kabeak, nah teh nyeurin hate teh. Kena nu baturnya. Urang kitu ngarasain urang teh titipan Allah kabeh nu boga urang teh titipan nu batur kabeh bakal canak deui boro-boro kitu nyawa anak badan urang suatu saat bakal dicanak di darah uing anyar keneh Pak anu cilaka padahal ngorak keneh di tilik kieu macan meujeuhna maot budak SMA make motor deur mobil teureuk atuh ditu merak tadi adu jeung mobil teureuk nya jeubeurun aw saking ku parah-parahna eta tabrakan ceuk nu ningali da inget teu nempo nya eta ceuk nu ningali saking ku parah-parahna sirah supir jeung sirah kenek teh kamisah prak wajib gitu terus ya tuh da kabeh ge atuh bakal ngalaman naon nganu jadi pertanyaan how long would you like to stay in wood kira-kira mun sabaraha lila deui urang teh hirup di dunia teh hitung berapakah usiamu cek kasidahnya
Hitung-hitung sudah berapa amalmu. Urang teh kadang-kadang aya ulang tahun happy birthday. Aduh, nyuk lilin kudu teh urang teh mikir aya mah urang teh sakumaha ieu teh. Iraha urang teh maot terus nya. Lain masalah maot mah, sanggeus maot naon? What did you do after that? Kira-kira kumaha naon rek lakukeun ku urang narika geus? Naon? 5 pertanyaan, kira pertanyaan. Marobuka, saha pangeran? Anjeun, ditanya teh marobuka heula. Nya, kabayangnya tukang mabok mah. Marobuka, anggur merah, da eta beungeutna. Nya, jebret. Dahsyatnya. Jebret deui, teganya. Ada kumaha amalan kan? Leres teh. Barang nyawa nepi kana ti korona pegati tinggalan dunia jeung ahlina tutup lawang tobat rejeun tinggulandang fitnah agama sarta iblis harudang tah nalika nyawa engcak di koro bu urang teh nyawa ka ti koro teh ngahajak kalau teu dilakeun teu langsung dicabut ari nu ngalongok ka urang teh nyahun jeung nyawa urang geus ka dieu nanyakeun ibi kumaha damang ceuk nu ngalongok ngalayat atuh cager mah teh kamari lompatan beureuna nya Red, saca urang kebelah hatuh belanya ibu kagenyu naon sababna kaendahan surga, sesengitan surga geus ditingalikeun jangjangna malaikat Jibril metak si calon mayit sok rada nyerengeh jiga nu meunang kabungah lamun socakna ngaret kebelah hatuh. Tapi barang ngaret kebelah kenca reupkeun ke ai pias ngaguruhna neraka geus ditingalikeun jangjangna malaikat Jibril belah kenca. Curucut ci socakna. Bisa nulungan teu urang? Amal-amalan nu bakal nulunganana. Bila datang Ijrail mencabut nyawamu semua akan menggigil sekujur tubuhmu fardu kifayah akan berlaku pada dirimu bakal kealaman KB sok di dia bisa bebarengan maut berarti perhadirin heula teh heula maut mah tuluy uing atau sebaliknya uing paneuri perhadirin teh heula atuh teu bolak-balik kulenya. Terus lamun apa putih setelah engkau dimandikan kain kafan yang dibalutkan naon kain kafan teh boe taetan bakal dibawa teh ayeuna mah direnda-renda wah nya lawon ge lawon naon ngaranna teh nih hah nu mahal teh naon sutra engke mah boe pangheurasna pangbututna pangmurahna lamun dituna na lomari teh muka lomari geuning ih boy padahal eta pakai kurang make setelah engkau disolatkan ke pusaramu kau diantarkan kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga tinggalkan kabeh anak pemajikan urang beran gelut baheula menangkeun anak tinggalkan anak urang nu diagul-agul ku urang si Raden si Menak si Raja wah rewok oge tinggalkan kendaraan urang nu tiap rek diasup ke garasi wah lapor aja sajabana tinggalkan imah urang nyunak ke beranyangan boleh latih Google ternyata tinggalkan kabeh ditinggalkan nu bakal maturan amalan urang metak tombaga ku harta ibu ieu mah rajin daek mingguan pada anyar kabeli emas leuceung ngaleungeunna teh tempat mingguan teh lain sholawatan hayu we cangkeleungeun cangkel pernah abdi mah duka kunaon jalan daya aya emasan ya biasanya terajajan tukang cilok ada cilok daya na curug aya emasan Gusti rajin sholawat salatullah salamullah oh, laras bu amalan urang tenang ya ustad bakal ditahlilkeun buat ning nu nahlilkeun mah karena buras karena Allahnya da buktina teu dibari salimi mah ku lutus laras amalan urang nu bakal di dalam kubur engkau minta tolong siapa yang menolong hukum Tuhan berlaku adakah wargamu adakah hartamu selain amalmu keur mah kakarek mau teh kata mah poe sorangan deui
nu aturan. Terus karena saripuh nu maot temi-temi cabut nyawa. Saking ku nyeri-nyerina dicabut nyawa ceuk keterangan, saking ku nyeri-nyerina Bu, tapi kita maot. Saking ku nyeri-nyerina tapi kita maot. Entak urang ulah tenang teuing Ibu nya. Ya Allah Rabbi. Nah. Jarum coklatnya sok maot itu. Aduh, si aku sek makan urut jarum coklat. Derek kuring gara-gara maotna gara-gara jarum coklat. Utak barudak uing mah di ditu armungun jarum coklat. Naon cenah jarum coklat bet nu maot ge hayang sampurna cenah. Ulur uing maot gara-gara jarum coklat, kudu jarum coklat, kuring mah tas jalan jebrul di kateumbrak maot. Ya. Teruskan. Teruskan. Nya. Iman, ilmu, amal, ikhlas. Kapanggih we paingan teuing geuning hirup teh kudu aya aturan, ari aturan teh nyata agama urang mah dibikeun ka makhluk nu berakal teh sabab agama teh wanun ilahiyun saikul dawil quri bicara himiyahul syailatin pedun ya Allah undang-undang Tuhan aturan pangeran anu dibikeun ka makhluk anu berakal garis dengket jelema supaya eta jelema ngajalankeun kana aturan tujuanna naon bisa ada teh himpit dunya akhirat supaya urang ngarasa bagja dunya jeung akhirat hoyong bagja hoyong senang kitu teh saeng sadar teh senang apa saeng urang dia naon atuh? Magicom nya, anu zaman modern teh di kota mah Magicom. Breto mah pan ku hau we. Zaman Breto mah da kitu da pangbotuh mah wae tungtungna teh ceuk uing oge. Nya, tuluy jelema teh berkembang keur mimiti kawin geura sok. Hayangna naon urang? Can kapikiran hayangna naon paling-paling hayang boga imahnya. Pok pan kasalakina, Kang. Lamun urang cenah boga imah sorangan, meureun geunah hirup teh bae cenah gede bari alus oge daripada ayeuna cenah cicing di mitoha cicing di kolot geuning teu genah cenah kieu cicing di kolot mah teu nyaman teu tenang teu bebas unggal peuting kasur kudu gotong ka handap da raketan kaboli imah aya keneh moal pangabutuh geus pok deui teh kasalakina Kang lamun di tengah imah kaboli lomari keun bae alus oge meureun geunah cicing di imah teh teu ngeplong teuing ka was alos kabali lomari kene mau apa butuh geus pok deui kasalakina Kang lamun di kamar kabali sapring bret meureun geunah heuh cenah sapring bret mah da benyana cenah ngancul sugane sore ngancul nepi-nepi isuk kabali sapring bret kene mau apa butuh Kang lamun dina lomari kabali TV nu buadak awas tetangga urang balik ti Saudi meureun lalajo lalajo urang mah ding leutik TV oge lalajo main bahagia out wae udah letik kan TV ini mas awut kabali TV nu badak akhirnya mau apa butuh Kang lamun di dapur kabali hau make remote ayo make remote tah tamat ka pangabutuh mah engke nalika nyawa tos deui ka detik koro karek we tamat pangabutuh metak hirup teh tong asa tong ananiah ceuk dina agama mah asa pangna nya leres lamun bunghar ulah asa pangbungharna lamun gaul ulah asa panggaulna bahkan soleh ge ulah ngarasa pang soleh leres dengan agama hidup ini akan terarah tanyakeun ka agama rek ka mana urang hirup tanyakeun ka agama dengan ilmu hidup ini akan mudah naon wae hese tanyakeun kana ilmu dengan seni hidup ini akan indah sabasin tadi nu kori nyaage seni teh lamun teu make seni moal ngeunahkeun moal da ngaji Quran mah dua laguna teh lamun teu kori atau kuro teh ngaranna teh murotal ai kori aya 7 laguna teh eta kabehna mah 8 tutup bayati soba hijaz nahwan ros diharkah sikah tutup di ku bayati lamun dina MTQ mah kudu nyusun eta teh aya di dieu mah dina muludan rajaban dina pengajian kieu mah sok langsung ning bismillah kana nahwan kana sikah teh ngaranna teh Bu ngaranna da ngewa lamun ngaji Quran lagu sunang ya mah ngewa mah ngewa tabati ada abi lahabi watam punya gitu Quran mah Quran we kawas sholawat nya sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tah eta sholawat lagamna teh disebut teh padang pasir Bu begitu teh tong dirobah budak ayeuna pan dirobah nya
Kini naik terosa ke Cibadak meuli gabah nini diperkosa kagawak minta nambah. Wah ternyata naon minta nambah si mah. Dengan seni hidup ini akan indah tuh pantasnya di hadapan pakai seni ya baju tinya lamun baju wing panjang sabelah pendek sabelah mantas mah dar sakuna dan samleh mantas mah oh kopiah pantasnya kieu teu saimbang pantas lamun kieu nah teu nyeni ye nya moal pantas cenah nyeni nya terus tah kopiah jeung seni jeung agama teh ibarat kopiah jeung sirah. Lamun uing make kopiah ternyata seret uing nanya cing ngaha kopiah na kudu diganti atau sirah na kudu dipapas. Kopiah na kudu diganti ulah sirah na kudu dipapas. Sarua lamun aya seni geus kadang-kadang haram lain agama na eser-eser senina tinggalkeun. Da boro-boro aya na seni Pak. Para nyebutkeun cok seni teh parumpung iblis teu setiap seni da ngaji Quran ge nu haram aya. Cacakan ngaji Quran. Istri anu nuju head teu meunang ngaji Quran tah. Nya, haram. Bahkan bawa anaknya haram. Terus atau mentang-mentang tukang kori di WC bari ngahojeun. Haram tah. A'udzubillahi minasyaitonir di WC. Terus atuh komo beureun seni na beudang doet. Artisna nempo-nempo cang coet aja padas ya. Terus barang nomor kalima cocokan kah murang kalih teh. Perkara dina awakna naon akhlakul karimah akhlak ya yang dapat teh akhlak nu hade contohan enak ku bapakna ku indungna bawa ke masjid bawa berjamaah ngare nongtong si Idoi wae si Aceng bawa ke masjid jumaahan ulah bapakna ngalah kedai waktu jumaahan ditanya teh amang kunaon teh jumaahan ada urang mah tara panasan aduh cenah gitu teh lain masalah panasan jeung teu na nya beres biasakan ti alit keneh urang kali urang sing gede al haya ngaranna aya al haya teh kaera ibu sabab lamun jelema geus leungit rasa hayana bahaya sabab nu ngabedakeun antara jelema jeung sato jelema mah dibere al haya rasa kaera kira ya urang keur cicing di buruan si jago ngabubrik bikarna hareupeun urang di buruan cos leos eraeun teu da eta mah sato ari geus ngati geuring bikang teh kokota betot teh mali ku jagona cus cenah terang da eta mah sato urang mah jelema kudu boga rasa kaer era asa sila ngaji teh oh masa jam leuwih teruskeun cekap teh sakitu cukup teh tamahan cenah boga hajatuh cenah tapi ieu wing mah ibu-ibu alhaya nomor kaopatna dengan cinta hidup ini akan betah kareret wing euy kareret teu misahkeun ah cinta kata paingan saur ulama kun kalyadain wala takun kal udunain jadilah engkau seperti kedua tanganmu ulah seperti cepil nah kumaha cepil telinga tingali cepil mah nah tanga sok silih longok tara nu kenca sok enong katuh tara pernah papangih teu katuh nu kenca omong sasilah keneh kantun salamur keneh kalang ku sapasir meuni teu wauh kudu kawas leungeun ti tempat anu paling mulia sirah ngaranna tapi tempat paling bau kacabak panangan mentak dina leungeun aya cingir jariji jajangkung curug jeung jempol ceuk cingir cinggera mikir ceuk cingir tah atasna jariji ngajajar si jadi hiji nah hiji sabeungkeutan united we stand the fight we fail bersatu kita teguh bercerai kita kawin deui nya gitu jajangkung jang ulah kumalangkung ulah kaluhur tapi ulah kaluhur ulah pagelang-gelang tapian sarua jelema mah teu asal barang geuleuh engke bakal jadi barang geuleuh ayeuna keur hirup pemawa anu geuleuh asalna teu barang geuleuh naon cimani geuleuh teu cimani geuleuh maka jeung geuleuh sok anu dagang ka dieu kapreang cimani di kantongan barade piluraheun dipeser moal barade dicamateun dipeser moal naon sababna geuleuh engke bakal jadi barang geuleuh naon bangke
mayit di ruang dijejel bisa balik deui nya bahkan ayeuna ge keur hirup mamawa anu geuleuh tadi jero beuteung naon ajenting kaset Britney Spears artis Hollywood cerot bau nya Michael Jackson cerot bau